Paman sakulat mawazinu maka sing sajalma anu leuwih berat timbangan amal saena sanajan leuwih ngan hiji faulai kamu piun itulah jalma-jalma anu bakal bahagia jadi penghuni surga. Sebaliknya waman khofat mawazinu sing sajelma anu enteng hampang timbangan amal saena tibatan nu maksiat na buratan maksiat paulai kaladina khosiru anfusahum itulah jalma-jalma anu ngarugikeun dirina sorangan konen ku batur rugi sorangan emang ku batur sorangan dolim ka diri sorangan urang maksiat teh ngadolim diri lantaran di ananas di anal asik tu ditulis kata lemah anu maksiat eta secara tidak langsung hayang ka neraka gitu